Jack, kumaha mah cigana mah anjing jadikeun eta bisnis dagang teh lah. bisa dagang teh Heeh. jadi kudu kumaha mah gitu jadi kan modalna tuh Ngarintis we eta biasa ngarintis di nol lah, nol uduna no tapi da bener oge sih ada aya pepatah kan milik mah da moal ka maneh gitu. Lah kasaha anjing Moal ka mana maksudnya aduh. Atuh milik moal ka maneh mah tuna kasalumpatna sih mah. kan ka ieu. Boga duit mah euy anjing nah urangnya boga duit mah. Sarua aing eta boga duit teh. Boga temen kenalan tukang nginjem-nginjemkeun koperasi gitu bae lah rentenir oge. Aya si abang urang ge sarua rek nginjem mancan panggih. Can panggih. Heeh. Tapi sok ka dieu biasana. Osok, Osok orang ka dieu. nyebut tuh. Kayak tinggal di telepon aja ka dia. Aya nomorna da eta pangantian urang mun keur salon. Telepon lah mah. Nyokot gocap dari make orang. Sugan aya si abangna ya. Ya beak baterai aja teh hirup-hirup dikit-dikit. Itu yang kita panggil. Ayo, Bang, di mana, Bang? Di jalan mana? Ngumpulkeun duit yang kau. Ka dieu nyimpang Bang lah. Keur kismin, teu boga duit. Kasbon lah. Tong dibejakeun lagi. Kalem bungana mah. Aya jika mau teu paham wae ya. Imbu baturan deui ieu. Rek ieu PT-PT butut. Heeh. Nya sok OTW ka dieu we abang lah. Heeh. Ya paling mayarna Sabtu lah Bang pas gajiannya eta yang buntung beak. Heeh. Siap Bang, siap. Sampai ke Gasnya Bang ya. Siap Bang. Yuk. Heeh. Minjem sabaraha euy? Cepet Bang mun aya mah euy kabeneran. Oh, gua cepet mah. Aya ge gocap? Tapi bungana tong gede teuing Bang. Wah, Biasa percaya we. sama saya. Heeh. Biasa we nulis. Iya, saya rusuh ya. Siap. Rek babaturan lagi deui. Heeh. 25 Ya. Dieu nya jeung bungana siap. Siap. siap jeung bungananya. Jadi lamun urang ke sapoe Sabtu masih nate gajian urang kapake kene duitna berarti urang maya bunga naung. Siap, gampang sama saya malah. Oh ya. Yuk, duluan ya. Siap siap Bang, siap yuk. Ya, Bang. Nuhun Bang ya. Yuk. Heeh. Lupa anjing urang ge. Can aya duit yang bayarna. Kumaha bayar bungana hungkul gitu. Punten. Mangga. Siap Bang, iya Bang. Siap Bang. Punten. Siap Bang itu. Cacat. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah Bang. Aduh. Baik. Aduh ya teh kieu Bang euy sia. Gimana? Urang teh gajian beak dipake mayar kontrakannya. Ya. Paling oge euy urang ayeuna mayar bungana lah. Ya Bang. Hampura Kumaha? Ini temannya gimana? Hampura pisan aduh. Da bungana Bang atus nyiapkeun ieu si Mamang ieu. Kumaha? Udah aduh ayeuna mah nuju kieu mah hese. Ya, enggak apa-apa. Bae nu penting mah bunga lancar Bang. Nggak apa-apa ya, nggak Gitu. Baik. Enggak apa-apa yuk. Ya udah bunganya aja. Apa Bang asli ini serius bunganya. Saya mau malu, bukannya kenapa-napa. Wah, saya ke shop Oh, aja. ya. Kayak baru minjem aja. Bangun best pokoknya. Iya. Iya tuh Bang, nih bunganya diterima dulu. Nah Bang itu Bang. Dah tuh dah. Pokoknya kan gak ada lagi. Sesuai perjanjian, jadi bunganya kan kata abang kecil juga nggak apa-apa. Ya udah itu aja. Bayar bunganya dulu ya. Ya. Bukan bunga ini, jancung. Ih, saya perjanjian kan bunga kayak gitu Bang yang tahunya. Bunga. Asu. Besok saya sendiri lagi harus ada. Hai nak kumaha siapa ngitik bunga ieu? Aduh si Anjing, abang. mang itu bunga kumaha? Si kan mah si abang salah paham anjing. Anas juk ginjeu bunga ieu. Baik, bunga udah mau dibayar ku aing lain kok. Bunga engko janjina bunganya. Oh, nyanggut. Lihat kenangan bunga eta mah meureun. Yang warna pink. Wah, kebeneran di si Abe ku aing geureyan. Wah. Assalamualaikum. Astagfirullah, datang nyawa aku. Mana si mana orang di tangan di imah wae.
Urang karek datang di tengah cahula. Urang teh tadi teh di imah teh bete nengan maneh wae ka mana maneh. Dek naon mana dengan urang kangen ka urang. Lain masalah kangen-kangenna, urang batur. Da lain selain maneh mah eueuh deui babaturan anu daek nyamperkeun ka urang. Mana mah lucu betul urang. Lain eta masalah ieu urang mah nya. Ayo bener aing ngomong pe balik. Kayak heula can beres ngomong. Dek naon atuh nengan we urang. Aing batur abe. Dek curhat mana mah urang mah apal. Lain masalah curhat-curhat gitu urang mah nya. Urang teh nengan maneh teh naon? Urang dek nanya imahnya. Cita-cita mana jadi naon? Urang, ayo urang mah cita-cita mah jadi pilot, nu bisa ngapung. Hayang jadi pilot sapopoe pengangguran. Lain yang mana nanya-nanya gitu teh naon? Nanya-nanya cita-cita segala. Da urang mah nya cita-cita urang mah hayang boga kabogo nu jadi dokter. Ame mun urang gering disuntik teh lumayan gratis. Bejaan urang mah maneh ulah daek boga ka bogo dokter. Kunaon? Disuntik ku dokter mah nyeri. Coba disuntik ku urang. Hamil 8 bulan. Anjing budak teh. Lihat dia mah. Tuh si anjing mah nya aing ku aing deg-degan wae. Goblok.